hadar, kadua tadwir, katilu tartil. Ari hadar gancang macana contohna kumaha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta sudah gancang lamun tartil emang tadwir bejeuna gancang teu alon teu gitu. Contohnya kumaha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin seperti murad kata teh gitu. Eta teh kade ulah jangan enteng sabab ka tiap-tiap jalma anu maca Quran wayahna kudu make ilmu tadi sareng budatkeun kana fardona fardoa ain. Gitu. Memang dina nyuprina fardu kifayah. Cek jang dede teh akeun bae dan anu diajar ilmu tajwid. Ilmu abdi mah pakai bahasa dosa kewajiban pegang saya salah saja anu digawe anu mukalaf akibat balik ya yang boleh dan dinilai membaca Quran wayahna eta dek bisa kumaha yang uculan Quran jadi diajar dek ngaralakeun kumaha dinilai membaca Quran lalu Quran jadi ajar berarti orang itu belajar periodi keneh eta oge nyata keur memeres bacaan Al-Quran. Nih kan pokoknya eta ari Islam teh cek lugoh mutlakul inqiyad artina mutlakul kade waktu kudu lamun cek lugoh mah umum